definisi soleh teh al-qaimu bihukukillah wa bihukuki ibadi, ngajalankeun kana hak-hak Allah jeung ngajalankeun kana hak-hak manusia. Contoh kieu, ada jelema anu disebutkeun soleh teh kieu, cek para ulama ieu masana saur simkuring. Aya jelema bageur, aya jelema soleh. Sedekah remen, kata tangga nanya, lamun aya gotong royong tara kaliwat, jelema bageur. Tapi salat ngaji tinggalin. Sabalikna aya oge nu rajin ngaji, rajin ka masjid, rajin ngilu pangajian di mana-mana, tapi bibirna sok pikanyerieun hate batur. Aya nu kitu di dieu. Saeutik apa loba? Astagfirullahaladzim, komplit ngadi di mah ya Allah ya Rabbana. Berarti nu kitu teh can bisa disebutkeun soleh. Sahabat nanya ka Rasul, Gusti, kumaha lamun aya jalma nu kitu cenah la khairu fika hiya min ahlina. Ah, anger we bagianana mah cenah neraka. Tuh cek Kanjeng Rasul.